The best performance by Alrejo Repeat Party Remix. Oh ayo na, Kemana wae? oh terus iya teh, terus barang damai. Sehari-hari suka mana ya? Oh sehari-hari, iya terus nyerah. Iya we amun jalan-jalan. Kayak satu poe teh sok kemana wae kono? Oh sebinten, masuk ngarit. Mari Mau bantu bapak. bapaknya. Ini karunya terus kieu nya. Ngopi Terus teh sepuh nya, esuk bagian mana bagian mana? Senabi bagian. Iya, sana. Mun bapak bagian ngarit. buat naon? Domak. Rumah. Iya. Kelenci. Tuh, ayo ti payung ngukut diical deui ku sepuh. Malah naon di sana ngukut kelenci aksis ngarit. Rumah Ngukut seperti sakieu. Mun dua teh 50 kan 25. Ah, sana apa amangnya ketenang aksis mangin kena doma ukur sakieu mah. 7 juta hiji. Kada sabar hiji rumah. 7. Masih ti payung diical jadi sakieu deui 5 anakan hiji. Jalu sumana itu 2 wiosnya rezeki. Jalu atuh kageng kieu ti payungna. 7 rumah teh. Jalu suri jalu. Diical 2, tinggal sakieu deui 5. Jalu teh. Oh, tinggal 5 ya nama. Namun jalu teh sakieu 3 jadi alit nih. Nu anakna 2. Panang dilebak di ditu nya. Mohon caket Mang Toto. Betul. Ti payung ge Mang Toto ngukut ngan sapeun udina sok jeung abi sok ngobrol di teh di Mari lampu pesorangan atau nanti? Can rai duaan. Mari Nya Wahyu. yang wahyu. Nya aya dah rancangan teh olah. Rayu teh ngan isinan. Isinan. Nya ditaros teh ulah isinan sesuai rezeki. Ya, guys. Ari mah kagak isinan. Mane? Wah kitu. Mana kada rancangan keras teh jeung saha? Saha abi? Tiga nasari teh. Yang marwannya. Nya Marwan eta Awang. Awang almarhum. Nya Ande. Ande putra Mang Iya. Oh, yang menjadi polisi. Nya seueureun jadi polisi Chandra. Yoman. Nya Yoman. Sandra. Sandranya. Oh, Roni. Roni. Roni bagian ieu teh di desa. Yang Melik Nya eta we anu didamel di desa nya ku sabaraha urang. Anu digeuna sarita rancangan teh anu didamel di desa teh. Jeung sono berarti Roni hungkul. Oh iya nya di desa teh nya. Da itu mah jalankeun polisinya model Risman mah. Yoman. Sandra. Jeung polisi eta Risman. Risman. Itu Risman. Nya da wargi eta Pande. Nya wargi. Nah, Oh henteu da makan naon eta Risman. kena icalan. Oh bulu kojam nya. Oh biasa masih garoni kitu da malna mah. Iya. Oh. Nya biasa-biasa nya. Anu ageung pangkatna eta we nya aeik sareng Yoman nya. Pangkat mah teh. Iya anu ageungna. Tapi geus penak ayeuna. Osok geus eta ka ditu we. Osok ari dipuri we. Nya Puri itu mina di ditu. Jadi kriya. Oh mana ieu mah. Dibayar mah di ditu keur nu haju aya ibu mah cenah. Di Gansari. Aya na mah ngalih ka ieu kalebak kana Gria. Perum di kriya. Nya cek ai teh amang-amang ka ditu. Amang ya isin cek we. Da mah dieuleul-euleul amang mah. Ujuna ari rengset kitu nya. Nya saur ai ketong-tong isin-isin da rencana biasa we acung. Ngobrol nguplek wih asal geus ada ditu teh di payun teh. Tacan ka ditu deui dah. Di warang ieu di damang ari wae. Hanya sibuk sering ngarit emang kana kana naon wae. Rangsok Kok rajin. ini rajin. Sabaraha sasi sakali no mun di Ica. Ieu dinten lumayan. Nya semangat we. Nya nanti ka ditu wae. Kapuri sok ka ditu ka PU. Nya artinya Kalau ka ditu ka dieu nya. kayak di dia no pilihan aya betak betruk bawa mana betak betruk eta rongsokan Nya seperti dia ayahnya. teh wabi pisah kendalanya geus saya tuh kamu bawa tadi copot Canaknya. lebar gitu no. Nya daripada balanya. Hari istrina saha atuh rancangan teh jadi itu di mana Ila
Risma Risma nya mana yang Risma tah eta jeung naon ayeuna tenang istri teh ya nama lupa tak ayeuna ti payun masuk di heureuy teh teh mantan ti payun ke sekolah ayeuna wenteu sedihnya teh gaduh biar we mah eta gitu ditoelan mah jika nama pernah bala buka mantannya nya ti payun lain pernah bawa ke Bogor ya bawa nu ke sekolah mah kasaha eta Risma Risma anak anu di mana Risma punya karena untuk bumi di balik tonggo kalau kamu an caket saha bumi na teh caket Ika paling dia teh mana gitu an caket biak itu bumi na teh jadinya dirinya mantan dirinya di heureuyan we can pernah tuh ya ayeuna cacar cepet keluarnya jadi keluarna besok keluar ya keluar sekolah mereka kelas genep terus keluarnya can pernah beli kaki wari cacar masa tahun mohon kan kabujang ganti sepuh nya di payun dia masa teka do mamon gancang di dalamnya udah hitung hargung wae sepuh dan sekian nya udah buat ayah abi masih sah buat iwal abi bantu tentang kurang pernah bantos ngabaktinya yang bahasa di apa nama hijinya kumpul aja justru terus apa nama saya kan saya mah terus saya mah sedihnya tah jadinya tanah mangas boleh mutan yang kalau yang mah hijinya di batur mah langsung kadinya langsung nikah model putra mangga tuh balik gitu bangsa Ipan Tony ratus dah kasedapkeun ku rai teh nya payun teh ya tahun nikah nya nu salon nya aya we kumpul lah kapan aya dina ieu nya saya calonna aya kurang di mana Garut calon teh nya tulisannya nya aya dina ieu tah Facebook oh eta Facebook boga nomorna gaduh aya gaduh asal di itu kasihan gitu kasihan kenapa teh PC wae mantap gaulnya bawa tuh MK dia si bawa ini apa sih terangan bapak baik silaturahmi rahasia nya lain silaturahmi tepangkeun kolot gitu oh jadi kumpulnya gitu calon ada iya pan kesedak kan malah kata kudu domba olah kudu sekieu can aja kayak ada yang milikna oh gitu teh rezekina gitu ibadah sarua kan kawin teh alah cukup teh tentang kieu teh kalau didamal heulanya apa ngomong serajin ini keserajin penting bapak ieu nya bahan keresahan istri balah sama getolnya gitu beda apa ngodok istri teh musir acis itu udah keresahannya ya bagus soleh ada tarana naonnya abdi wow kono rajin penting merajinnya istri ya coba nuntang lantung ini sama istri itu nya sugar nanti nuntang lantungnya tadi pegawaian sugar model terayeunanya cari kita cari kalau di dalam berbahasa capeknya terayeunna teh payunnya sok kitu nya kudu rajin aya miwarang gancang aya rezeki mah tuh di mana anu penting mah rezekinya halal anu penting mah rezeki we teh nya samikeun anu penting mah taatnya kumpul boga keur nikahnya yang penting mah leulis sehatnya rajin soalnya ge cak bujangan teh nya kan Marwan saha Marwan oh tah nikah si abi si kasusul ku Marwan kana susul ku Tono oh nyapan teraganya teraga sekolahnya sampai mah susul ku Tono oh asal urang deui dikeun salin kaca sama juga mah tinggal Marwan unggul oh tah can Marwan cenah kalian Jawa tapi gagal oh gagal naon tapi biasana oh gitu wae biasa nu gagal naon sih biasana gitu dari Marwan gagal wae kunaon oh iya sanes jodoh tah benar sanes jodoh lain waktu nanya can waktosna kayak mas susul ke kono berarti sanes jodoh masih gaduh ai acis tos gaduh
anjing marah haji. Oh mana? Haji mana di jalan wae ka pasar Bojong Leong. Oh bicara naon? Jalan aja nih jalan naon we eta mah segala gawe eta mah kadang Oh, salah Kak. peuteui. Oh bangsa itu. Oh mana? Sanes game wah. Gimana osok? Oh game wah sok. Udah banget lagi juga game. Iya ulah dinya. Haji mana mah teh mata. Nyari ditaros besar di itu besar useup tas nikah tacan. Saya lekeun kaya aku lawas di atas di ono tacan alah sedih wios we. Sana joirnya sami. Abi gak gaduh, calon atas dah atas nah, cana ya iya nang, dijakin nang, yo sedang kayak gitu tuh orang saya itu tanya, marawan ini Marwan juga gua bisa itu lain lah kasihan sek ke tengah ya, ngobrol ka sono Marwan teh. ngobrol ngusir punya tapi kesel nang, warna itu kacang biosnya sami-sami, Sami. iya sama temannya dan di sekolahnya guys, Zaman sekolah. rencana. Nah, curasa mah bakal ka Susutono heula. Iya kayaknya. Dibandang Marwan Susul. Ya orang teh kudu luasnya. Bisi kapegeran si Marwan jadi Sutono aya si Tole mah enak teh posisi ada orang Bojong Loa. Oh itu teh, tole teh. Orang Loa. Tak, Sutono tuh. Jangan bojong lawa ada si sedek teh. Saha namina teh, begitu lah. Sama ngaranna teh. Munaro bisa. Benar, lah sayanya. Nyabi teh di ieu teh. Gaduh teh orang Garut. Nya anu ceket nanggal hawe dina Facebook na teh tadi dinya. Kana, Oh udah mana? Masuk iya di rumah sakit sih, coba perawat. Oh gayanya. terus perawat mana? Iya, nyenang-nyenangnya. Nyada sih orang nantinya perawat itu udah orang cinta urip sana orang dari sari teh. Betara menjamal Perawat tuh. punya perawat. Kami kena itu orang Garut sana. Bisa berapa tahun kan bawa yang orang apa? Yang perawat. Perawat ayo sekian. 4 tahun. Kita obat 4 bulan. ini Hubungan kan? Hubungan teh 4 bulan. ada ungkapannya kuliah itu. Tapi ngesilaturahmi ka sepuhna. Oh itu silaturahmi. Patos pernah. Ada gitu mana? Bari abang kan itu kemana? Mana teh cek bapak teh ya jajan kita api-api bahasanya kita bahasa ada bari rari itu ini tong elahkan ku bangsa ieu nya abang aya waktu sudah ya susu mah itu lainnya Tah, si Tole susul. wah ngara abang aya waktu sih Pokoknya si Tole mah kagan sekolah. Jadi kudu disusul ulah kayak adeun ku si Tole gitu. nyabina dina hati teh yang nikah siga warginya tuh kan aya penjawat nya dina hati teh yang luasnya tah siga anaknya kitu nya Kana ngurus. nya kan ngurus tak Kayak numpang nyangut. nya ngarios mati kitu batur teh bangsa recangan ayeuna cenah ieu dina sepuhna ayeuna raos kene dina sepuhna sedih teh ngurus Wah, sepuh ono teh saudara rencangan teh kitu nya. Mungkin hari ngobrol teh di ditu saha ngobrol di ditu rencangan teh masa tuanya masa pulau di mana sepuh ono atau saya teh cenah kaya teh tuh sedih teh yang ngurus jadi kudu ayeuna gancang dewata sisa pulau teh rencangan Belah toleh saha Ini rencana gua semua. bangsa ieu teh asa hiji deui teh masuk teh saha awang nyarios ieu usah di ditu di gansana Awang betos aya. waktu saya nonton kan nah kenal kan awakna Dama. nah sana warna acan masuk ke payung teh iya pan ka ada ka urang Cikajang kitu-kitu gini rupa bodoh tuh bodoh gini kayak gini urang Cikajang mah kabujang nyari ono sama tacan wae iya can cekap sama tuang wae cepet ini cekap sama nikah gitu Bola karena cenah cek Tole boga ciri khas kieu cenah baheula. mohon Kumaha cenah ciri ketakun kieu. mohon bisa urakana geus di ditu Kumaha?
ciri khas pok Itunya gitu. Sekali lagi kemana? hiburannya gitu. Ya nama isinnya tes ambilnya terus kedua-keduanya. Nah, calon. Oh anak oke lah sering juga di mana kita HP sini Sami abi punya HP iya gitu. ini soalnya HP-nya Diinfokan baru. Nanya tuh itu susah. jadi ngambilnya Tahu abi kan gitu. oh Diinfok abi diimbuk ya dan jamnya apa jadi nama abi atau saya ngejit. oh gitu Sabab dia mah itu mah pelanggaran lagi. Ya, buktinya nggak jadi terus malam hari terus dulu. oh betul bionjonya oke Baru itu sampai kieu. oh jadi punggunya nyata kedua lincah teh gitunya gancang isku baturnya di kota antep wayang dan itu teracan mahnya siap kurangnya mulai waktu hari engke mah kan sedihnya Nah, engke mah jaga mau awak orang kene ini kan usaha abi marajin kersawahnya jadi kan ingat teh kieu ngaririknya istri itu lah koyong ka anu perusahaan pasien saya mah kan tah istri mah ieu teh nyawangna teh kitunya nyawangna teh kersawah bentukan oh ngarain mah ngaririk teh sieuna teh kitunya ieu mah pengangguran teh gaduh racis kan ngedua mah euy mah modal ditunya di Indonesia anu pengangguran iya lagi mau usaha udah mau nya istri mah kan kan tidak kudu menjamin orang tuangna wios wae udur dua mah nya lewat nya mana mohon raka teh udur lewat nya wah ieu kaelehkeun ku alo atos alo abi itu jom-jom lewat ngaraguan dia nya cenah amang teh cenah wae teh aku senari alo atos ada di dinya tah cenah entosan sahas nih kumpung aya keneh pinang bapa terus aya mah bae teh ropohnya terus begitu mana jadi dia awak ada awak masuk macetan kosok sahawe ngeluaran memang kubu kaanya rezeki di mana banyak yang ngeluaran kieu bangsa ayuda itu dah teh ieu na cologena teh ina kosok sok tono kosok atau termaya teh di dinya deui bah jadi siapa masuk memang gitu tuh tahunnya tono harus masuk nya rajin kieu yang penting kabarkeun we nya sampai dihubungi dihubungi ada sok den tenangan yang cenah saya menunggu hubungi oh udah caket ya udah lagi ke dinya kamu kan dari orang mah aktivitas oh kudu seureung ke dia oke hari ini abinya saya jadi kubu nya keterok we terang bumi nu caket emangnya beben nya hari puting mah tononya kalau oke atas gaduh bisa ka urang ya ka urang itu bayombong sama nate sami segala itu antaranya teh damalna teh kan eta bangsa ngapur kersa bangunan rajin eta kitu mah tuangnya sebenarnya di sekieu lumayan keur tuangnya lumayan nya tuh jadi kecocokan tah kudu kitunya oke kudu biasa nah diri nanti kitunya jadi kebayuan di putra teh dia kerasikonya apa apa ini apa dasok dia hari istri itu tuh malang sok ngaririk abi oleh perusahaan wah itu nutup ini masuk nutup bangsa orang Cibun mah di Lampung udah lama ini sekian kami itu ya udah terus baru lalu pada lama sekian ya abi teh ya itu naksi ya kalau diparas mungkin diceplaknya tunggu nasi pas ada rapi Allah kalem marinya jas Allah kalem ya kecap mata gaduh ya pakai jadi salah sih nantinya kalau digentasnya pulah tahunnya kamu Franky tah bahasa Agustus oke sok bikin ya wae Franky joget doang jadi kieu tuh sama Franky gitu tah kepanjangannya sama Franky jadi panggilannya kan Franky Franky tahun gitu ya nah gitu nyadai ponor ke data apaan cari sepuh bahayanya ada di hilangkeun apa teh ngabubur bodasnya ngabubur terus segala ya pemalingnya dihilang
nyelutan baturnya kata bisik manapun sebenarnya gaduh istrinya bisik itu Tono Prengki. Gaya. apun gaulnya jadi istri gitu Iya. kalinya Gitu kono. tuh gini alah batur ke pan naruh rutanya kan kumaha habis nah cek batur itu Kono bakal ngelehkeun si Tole. kemanya Itu makan marwan Tole. Ieu mah Tono Prengki. alah saya itu mah tolnya kayak ono kreng Itu makan dari nanti Jawa. oh ini tolnya Tole mah Tono mah asli Parigi jadi Tono Prengki. ya kan asli bari bisa dieunan ku abinya di oge Sohor Tono. dan macam-macam peraturan ulah sekitunya seriusan kok bisa dayono udah macam-macam dilawan ulah suka masihan ceknya serius kan jeger nya tuh prank gitu ya Prengki. Prengki balik ieu teh geuning. ini aya nu ngalawan di sini ngalawan deui saudara rencangan teh ono banget diperigi pak panyanakna pengaman ini perigi boya bentuk macam-macam ya ke mana boya ngadur gitunya jadi pak yang kedukaan maunya buat iwal abi anu siapa mengate penjaga itu teh cenah Jaga balu Parigi teh. nya boya anu kono nya siap Kono siap gitu. baru dangnya gantono di pinjam nya bagian Ono walungan mah di Prengki Nyepang walungan gitu. cepat sih Jadi bagian bagian nyepang walungan gitu. dulu sobat putra dia nantinya jeung Asep Jakarta Masih Asep. mana mah bagian nyepeng eta sing tugasnya video biasa gitu dan nomor hiji teh omat teh kudu gaul sebenarnya ulah siga rai gitu mulai sini harus kuantum biasa hebat gitu seorang dia teh terus kado ke Bogor atau salah gaya orang mana Garut gitu loh sini kelehkeunnya tapi Asia teh kelehkeunnya kebetulan mah eleh kabeh. Asep. ini apa ono cenah terus kado ka Bogor di dieu ge sami ya dapan kumaha ono heula Ono heula. tole oge nya kudu siap lewat kan Ono prank. ya Franky ini kudu siga kita ieu mah totonya tah kudu turutan kitunya iya atos urang ditu master atos namayan gede dua sareng teu payun eta anu putrana ayeuna hiji dua sareng teu payun teh sarogena teu payun sami sareng rakaan di dieu istrina teh tuh kaelehkeun ai oge nya nya teu payun bujangan gitu aya nang teu gaduh nya cenah lewat gitu lewatnya kawan oge kitu kok raka mau nari wargi nikah di dasami pada rencangannya di payun amang ya dia masih kasepuh deui bager ka mama kitunya wih oswe saur batur mah ngabantu mangke oge pan waktu ngabantu kasepuh bantu kitunya waktu nikah Kayak waktu nanya. nah saur rencangan dan penting mah nikah heula langsung anu jab-jab terus Jauh saya. sok kieu 30 tahun. nya ujung cuma dari rencangan terus habis di kieu wae dan kieu wae subang wae Wah, ada ketuaan meren lulus. nya sok kieu alah salebor saya ngajoprak gede itu teh sarapat alah Sarapan dulu. ini coba ditahan kieu merit Penting ya. Karena saya ya. mari surat taya itu kan salatrinya tuh sarapan lah angkat ya terus Jaga kesehatan. tahu Saya mau datangan tolek. Oh, apa gimana? terang ceket Arisman kan itunya ada kayak ke abinya atau ada toilet aja kemarin itu carana sih Bangku sayang. aku tanya kalau si berhala sih di Mentang panis tolek. Baik itu nggak bisa makan. Ayam, bapak. Ya, hubungannya. nya ayah 100 500 itu alah sudah Yang pertama pentas aja dulu. nya tuh cing karena rencangan kita tahunya Hubungan karena gila peduli ya di saha
kawan teh ya, oh ini ya tuh ya duanya lah karunya biasa we amal teh kumahanya teh gaduh gitu mah teh kahadean kadean ngrijimi penting pinter kalau abi mah tuh kana naon biasa penting mah iya mah sehat jeung teu siga model lain isieuna kali kono kakek teh ngarit we lain mah belum sagarup ieu kersa harus baik kan masa salah deui istri dengan meririk banyak ekonomi hari pejalan baik kan mau lirik nya itu apa ngedulan sih pegat kan apa ngedulan itu nya pegat apa logika mah ayeuna bim kieu-kieu waduh gini eleh ku tolehna emotanan atau ada cek batur mah pemikiran yang kadaek kayak kita nyaman mangan ieu si obat teh isian teh ono geus ada hama wantun tuh ka istrinya dikit wae sekolah udah tumanya jadi aya nu ngalangkung besok dikit wae tepak ceritanya pertemuan di sekolah gitu nya supaya ieu istri teh cari nya gitu mas kan bobo kan ke area tengah taunya istri urusnya gitu jadi kuburnya itu udah semoga sebenarnya yang tepungan si tolenya namanya yang bukanlah dua kan dia tidak kawin kabogoh gitu nah terbibit gitu abi teh dan tegaduh gitu nya dia mah tepungannya nanya punya kayaknya kayak tepungan ya lain si tolenya ya nomor warna ayo ya aku soalnya tepungan kebungannya nya siap kenapa ya sih kenapa mah toleh abi dari kabumi gitu sih tahu mana ya toleh abi dari kabumi toleh abi dari kabumi bukan hayang sajodoh bukan hayang sajodoh sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi